anu ti Sukaluyu ananging sataacanna urang ngupingkeun naon rupiah anu bade didebikeun ku mantena urang siapkeun manah urang sadayana sing panceg capil oge sing ngaregep. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenge ilmu anu mantep itu na apopan ya gitu. Kanggo Syekhuna Mukarram ti Sukaluyu kamantena waktu sinareng kahormatan disanggakeun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalati qurasyiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah, amma ba'du. Ay ba'da tahiyah walhamdalah wa syahadah wa salawah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim awil ayatil karimah wa tabarukan bidzikri a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, pengatur waktu, penata acara anu percaya katur taweksa, para alimil ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para pini sepuh, para sesepuh tur kasepuhan, wabil khusus sesepuh di ieu tempat kersana ajengan setempat anu ku pribados dipihormat uga mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Teristimewa segenap panitia penyelenggara ieu acara oge aparatur pemerintahan desa min adnal wilayah ila a'lal wilayah dikawit Bapak RT anu perlente, Pak RW nu getol gawe, Bapak Lurah anu gagah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan ahwat sadayana hamba-hamba Allah nu teu tiasa disebut satu persatu, dibilang saurang-saurang, diwincik, diwiji-wiji. Namun insyaallah moal matak ngirangan kana rasa ta'zim kali hormat simkuring kasadayana.
Tipayun urang sami-sami tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur, masrahkeun puja ka Allah Azza wa Jalla. Dumasar kalayan takdir kudrat iradah mantena alhamdulillah. Takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglar, titik tulis tiajali kiwari wanci anu utami. Ayeuna mangsa anu utama urang sadaya tiasa patepung lawung patepang wajah. Patepung lawung sareng ahli ieu kampung, patepang wajah sareng ahli ieu wilayah. Khususna sadaya para jamaah anu sararae manah. Tawistina saya manah parantos kersa lumampah ngahadiran ka ieu mahapalah mubarakah wal mukarramah indallah. Dina raraga milari ridho Allah nu dijudulan ku ibadah, nu dikaitkeun kana acara ta'diman wa takriman kana lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu dimodalan ku nu sarodakoh, nu dieusian ku acara tabligul islamiyah, nu dihadiran ku sadaya para jamaah anu alhamdulillah sakieu mah meningalayah ngariung di pipir imah, malah nu hadirna aya nu marake mersi alias mareres di sisi. Tapi sanajan make mersi ulah jara disirem di sisi bari pareureum, daripada jadi sirem mending jadi simut di sisi bari umat imut. Shalawat ka iring salam ayil makrunah bita'dim ya Allah, pamugi salalamina dilimpah curah ruahkeun ka hiji insan anu jadi panutan alam. Rasul pinunjul nabi nu gumati nu jadi mata kholangna dunia, nupang nyong colangna sa'alam marcapada rahmatan lil alamin, habibanna wa nabiyyana karim, baginda nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana tata titi insan berbudi kangjeng nabi anu sajati lil ibarat gapura nu direngi-rengi, semu alum kembang tanjung rasa hegar kembang mawar, malati jatining ati samoja anu jadi kadeudeuh bulan. Dina tungtung keresek dang daunan anu hejo ngemploh anjeuna lahir, anjeuna endah manan kemang anu endah ngadalingding sapanjang peuting nyamuang sapanjang beurang, negakeun kalimah thayyibah ti masyrik dugi ka magrib tugna dugi ka urang sadayana. Kiwari pamuka catur turiang jadi jarami, minangka ngababaktos ku maula sanes bade ngabibisani, ngingetkeun ningali naraga gaganti payung nu leungit kala pangulun tutu genah taya pangais aisan lesot keur budak, dakinya mulen ka diri rineka wangun siloka kabita ku rahmat Gusti, pedah pidauh Gusti wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Jadi jalma jadi manusia di alam dunia kudu daek silih asah silih asih silih elingan silih tulungan dina raraga ukhuwah islamiyah jeung ukhuwah insaniyah. Tipayun palarun maklum nu disuhun waninggalih nu dipamrih, cukup lumur nada jemar pangampura tina samudayaning kalepatan kaalfaan dohir kalih batin, boh bilih dina ieu waktos pribadas cumarios kirang sapagodos sareng mamanahan para bapa para ibu para sepuh sadayana, tebih tina marganing utami angang tina marganing utama, kirang tata titi duduga oge priyoga sakalidi nada hapunten kasadayana. Bil khusus sim abdi yakin payuneun pengkereun gedengeun di dieu ngariung ahli ilmu, ngajajar para ulama berbaris kiai jeung santri sing darelek orang-orang intelek silih kicepan para kaum cendekiawan. Bilih engke sim abdi ngaji ngunikeun hadis ngalapadkeun ayat ngabewarakeun aqwal ulama, teu saluyu jeung ilmu nahwu teu klop cek sorop teu nyeni cek maani teu hade cek pan bade kurang basajan cek ahli bayan teu lekoh cek balagoh kurang merelek cek ahli mantek. Pamugi ka para alimil ulama sing tiasa ngalereskeun kalayan adab kaulamaan. Kangge sawalona saupamina aya kelepatan ti para bapa para ibu ka pribados teu kedah disuhunkeun deui, estuning celik putih celak herang teu geuneuk teu maleukmeuk jalan raya sasapuan, taya tunggul nu sirungan taya catang nu supaan wit ti kawit ayeuna dugi kajaga poe kiamah. Sim abdi parantos namprakeun dua belah pandangan kangge ngahapunten kana kalepatan para bapa para ibu para sepuh sadayana. Alhamdulillahirabbil hadirin ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Ibu bapak hadirin urang bujeng maksad supados urang ngirit wanci ngahemat mangsa. Tujuan sim abdi ini ti bumi angkat ti imah, ngepatkeun dua panangan ngalengkahkeun dua sampean ngicepkeun dua soca ngahadiran ka ieu patempatan. Hapunten lain rek niat mamatahan ngaji ka urang dieu da urang dieu mah ahli ngaji. Sim abdi lain rek ngawurukan ilmu ka urang dieu da urang dieu ahli ilmu.
Rek naon atuh sim abdi datang ka dieu, sim abdi datang ka dieu, ibu jauh-jauh rek milu muludan jeung urang Cikuku. Dari palebah ngawas mah ibu rek nu jauh nu deukeut sarua kitu-kitu keneh. Malah nu paling utama mah ngaji anu mingguan teh, anu urang hoream datang. Abdi rek nanya ka urang Cikuku lamun keur mingguan sok pinuh siga kieu tara. Apa da geus pasti kitu. Padahal nu paling istimewa mah ibu ngaji mingguan. Puguh ajenganana, puguh ustadna, puguh hancana, puguh kitabna urang kari ngamalkeun ilmu, ngamasinana diamalkeun euceun. Ngamalkeun ilmu nu geus aya ngamalkeunana. Nganu paling hese mah ta eta ngamalkeun ilmu nu geus aya. Neangan ilmu hese ngamalkeunana leuwih hese. Tamatak lamun boga ilmu kajian teuing saeutik kudu daek ngamalkeun. Apal jampe wudu amalkeun, apal jampe salat amalkeun. Pan kitu kolot baheula menyebutna ge jampe nya. Bu, abdi emut di bumi gaduh murang kalih sakieu. Umur kira-kira 4 tahun 5 tahun usia dini. Sakola paun sakola agama, yang tadi madrasah di papatahan ku guruna, cek guruna, anak-anak, ya bu guru, sekarang kita belajar menghafal doa ya, iya bu. Cek barudak, cek guruna teh, Bismillahirrahmanirrahim, cek barudak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, Bima rojaktana, Wakina azabannar. Doa apa itu anak-anak? Doa menyatu bu. Maklum barudak kece. Sabalik doa balik diapalkeun ku barudak apal. Ningan teh balik ka imahna ditanya ku inungna cek inungna nyai kasep ujang geulis diajar naon tadi di sakola. Eta cek barudak, mama abdi di sakola tadi teh diajar menghafal doa. Cek indungna doa naon cenah ujang tadi diapalkeun dibere hafalan ku bu guru teh. Mama tadi teh dipiwarang nalar doa makan. Cek indungna kumaha coba mama hayang ngadenge doa makan teh. Ibu cek budak Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Cek indungna oh eta doa jang dahar teh. Berarti manehna kitu nyaho. Cek inungna siga nu heueuh apalkeun cenah jangnya eta teh doa jang dahar, tiap dahar kudu dibaca. Manehna ge bari tara. Pan eueuh sok rumasa urang setiap tuang sok diaos eta dara. Mun eling kitu oge. Dalamun beuteung lapar ningali kajong geus ngamparna boro-boro inget kana Allahumma barik lana, hantem we langsung heuda. Siga urang kuli ngaramet kuli macul di sawah setengah salapan nganturan can datang setengah 10 karek kurunyung heuh pan beuteung teh geus lapar ka bina-bina. Trojo teh nu nganturan ibu dipikeun ka buahna teh luar biasa. Nu nganturan can nepi kana galengan urang geus dibubur anyat pan hanyat kana galengan. Cokot piring duralek nu sagede buah ka siuk kejo tina boboko bluk nepi ka euneur pan galengan teh ku kejo. Bakat ku lapar mah pan kitu atuh. Leungeun lamokot ku leutak teh di kumah-kumah acan susu teh kana baju kitu. Aduh kana kejo set siga tepak beko na piring depan. Meh ampih kana baham teh surup geuninganannya kolot baheula masuk digacel heula tah. Kepeul rek kumaha teu olok kejo tina asal segede peureup diracak jadi segede kaleci pan. Terus asupkeun kana baham. Tuturkeun ku Tri Jabrik nu can dicukuran. Seak brus rauk. Tri Jabrik jeung sangucan lemes kurupuk blek geus nyuruwuk. Seak brus rauk. Kurupuk blek sangu jeung teri can lemes kabeh antanan anu masih kene raweuh akarna geus dikibring-kibring luhureun tu urang. Kibring. Pintel. Teu kagok sagede jempol gajah da teh. Sedot kana samaltara si lep burial mencelik. Sedot lep burial mencelik 5 kali ngahua patutur-tutur cimata jeung leho. Geuna lada atuh pan meureun sambalna eueuh. So di mana eta Allahumma barik lana? Teu aya da lapar teh. Beres wedaan punten urang mah ketika teu ditangtang ku teurab tara bijil alhamdulillah teh. Beda jeung ditangtang ku teurab kajen teuing da anggoang eueuh deungeuna eureuleu we teurab. Alhamdulillah. Punten eueuh teurab mah lapur. Bismillah teu aya alhamdulillah leungit bener teh Bu.
komo ngaran lalaki beres daang teh pan lain naon ulit kanan teh udud kabeh oge. Dalam mun geus daang teh udud teh bagaikan sudah tas nyaduk teu cecebok cenah. Anu wajibna mah cenah lain udud na daangna ngan lamun geus daang teh udud asa teu daang. Jadi mau kabawa ta'aluk udud teh kana daang. Jadi nu wajibna mah lain udud daangan pada lamun teu udud asa teu daang. Jadi malayatimul wajib ila bihi bahwa wajibun cek santri mah make di usul fikihan segala rupa pan. Kan ari waktu hari tama meureun Bapak hadirin masirul jamaah rahimakumullah susul sasar kana galar garapit keur walit jarum coklat keur mararat nu aya iwati haji edeng geuning ha. Si guyur amparkeun bako 5 lamar, gebrukeun bako amparkeun ayeuna pahpir 5 lamar, gubrakeun bako setengah cangkir, legedeg ngalinting segede jampol gajah, disunut tak tuk nyempeluk ngawaduk we ka ditu teh mana bismillah na teu aya boro-boro Allahumma barik lana alhamdulillah na ge leungit. Ieu kolot siga nu heueuh ka budak mah pan kitu kolot besok kabeh ge siga nu heueuh. Apalkeun cenah nya baca siap tiap rek dahar. Manehna ge bari tara. Atuh ngaran budak dulur kaum muslimin rahimakumullah ngawaro ka kolot tiap rek tuang ngaoskeun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bade ngaleueut ge Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kadang-kadang budak rek sakola ge, "Mama, pergi dulu sekolah ya." "Iya, Nak." Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini sekolah. Balik sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Diamalkeun tak ku budak. Kaparangan ece budak teh budak lalaki harita keur usum melang layangan. Ngadulang layangan jeung baturna pas sore seak lang layangan ari jeprut lang layangan pegat hi berka kebon. Diudang ku budak lang layangan ke kebon pas nepi teh ka kebon cek budak na ka mana lang layangan. Ari pas kapangih lang layangan panang layangan geus kapangih rek balik poho jalan. Cek budak na ka mana jalan. Ah sugan we cenah ku doa Allahumma barik lana. Eta budak ibu bari ngangkatkeun leungeun maca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal eta teh doa jang dahar dipake doa kasasar kapangih da eta mah jalan. Oh iyo jalan teh pas sareupna budak mangih jalan rek balik pas rek balik ngalengkah torojol jurig tamata barudak cekolot baheula mah ulah sok ulin sareupna nya sok aya sanekala ta jurig teh datang dur magrib teh cek jurig pas ulin teh bada sia bade pas lang layangan lenggara mantau gato kasasar. Atuh budak ibu yang harapan jurig ngeprek boro-boro apal hijib ayat kursi gitu nyaho nu nyaho tibang barik lana eta budak yang harapan jurig bari ngelper maca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kaparangan jurigna nyahoeun eta teh doa jang dahar. Cek jurig goblok aya budak wanian rek ngahakan aing. Kabur jurigna ge euca. Aduh. Doa jang dahar bisa dipakai ngusir. Jurig ajaran ku ibu engke mun anu ka sarumahan tong neang ajengan tong. Bacakeun we Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bakal malik ngrekep gara jurigna ka ibu. Nah da urang mah jarang ngamalkeun ilmu nah eta sinana ku payunya tamatak gaduh ilmu kajeun teuing saeutik nu penting ku urang di tamatak ilmu mah ibu nu manfaat bae ilmu mingguan. Ilmu mingguan ieu mah da tahun kali raja bulut mah tu bari can puguh nu ngajina ge teuing saha ting ustad ting lain heuh. Iya ajengan setempat nu ku urang wajib dihormati mah istimewa. Aya pangabutuh urang lupat ka saha? Sok anu jauh kanu deukeut. Kanu deukeut. Mata anu jauh mah keun bae teu cium tangan ge nu deukeut tah hormati, nu deukeut hargaan tadi cek balurah. Punten-puntennya ketika urang aya masalah bab waris datang heula ka saha? Ka kiai datara eta teh memang heueuh teu abdi ge sarua. Ajengan mah ripuhna hungkul balurah. Kudu dibejakeun mah karasa ke urang teh di lemur.
ari payu teuing ka masyarakat kapake teh capek jadi ajengan teh jelema sok aya nu hayang kapake jadi ajengan tong hayang kapake jadi ajengan maripu sagala utak-utik ku ajengan we hayo abdi karek balik ngaji setengah 3 datang ka imah karek ngadeukeun ka capek geus anu keketrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing teh kunaon mang? Tunuh jeung teh hudang ieu karek pekreup balik ngaji ajengan pangumumkeun. Ngumumkeun naon? Itu Manila ngantunkeun. Oh, masih Mila maot. Baik Manila eta. Acing teh cek umumkeun we ku sorangan atulah cing teh tunuh da bisa meureun ngumumkeun upaya mah teu hese. Mung cenah sok sieun kasalahan cara kamari DKM. DKM pernah ngumumkeun kasalahan. Ajengan keur eueuh DKM keur mau eta keur naon keur ngaberak pare di sawah. Gogorobokan beureun nitah ka DKM pangumumkeun bahwa emak cacih maut. Ribut DKM teh ka eta ka masjid, kumaha berbeng ka masjid ngumumkeun da salah atuh aja. Pan kuduna mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nya assalamualaikum teh da eta mah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kersana umi cacih parantos ngantunkeun. Da eta mah kabeh ngahulang masyarakat. Sugan teh raskin datang cenah. Ma cacih ngantunkeun alhamdulillah. Gusti pan pi omongeun teh. Nu teu biasa mah kitu. Cing bae kembali sanggup mah urang umumkeun, diumumkeun ku abdi ibu di masjid. Ngumumkeun can anggeus pemuda geus neang. Ajengan, itu cenah di makam geus ngarantosan pangmadomkeun, berengbeng ka makam can tulus hees mah tah. Di makam can beres madom geus torojol nu neang ti mah. Ajengan, mayit hareudangeun pangmandiankeun. Ikut lumpat ka ieu mah ngamandian mayit. Ngaharewos eta gigireun sakalian cenah ajengan jeung bungkus tiriseun nya heueuh situ mah nya bulucun atuh dibungkus ngaharewos di ajengan cenah langsungnya pangyolatankeun pingpin we ku ajengan siap cing teh naon hesena pingpin salat ku ajengan beres nyolat ajengan pangrebkeun heueuh da pasti cing teh atuh ku ajengan kurebkeun sugan teh anggeus nepi ka ngurebkeun ngaharewos ajengan talkin cenah talkin cing teh aman geus talkin meureun kali balik ngarewas keneh 7 poe cenah ajengannya pangmimpinkeun tahlil dengekeun tah ti mimiti ngumumkeun madom ngamanian mungkus ngurebkeun talkin tahlil kabeh kusaha ku ajengan beres we 7na nu kamaotan rek bagi waris datang ngaraja ka ajengan mah tekek ajengan ngaliwat ke sing kecewis gane nah aya ustad ngaliwat sok minta samping cenah garejul sugan jelema teh nya punten dia di dia sok aya nu nikahkeun nya sok aya hajatan perkawinan nu pangripuhna saha lain nu hajat mah tumpang kaki narima amplop nu ripuh mah ajengan ustad MC ku ajengan luak liuk teu aya nu nyerenkeun cenah ajengan ku ajengan we ajengan nyerenkeun luak oh nu nabi ajengan da teu tiasa nyarios keur ngomong nyebutkeun teu tiasa nyarios ku ajenganna cenah tampi ku ajengan ditarima dar teh datang naib pak ajengan bil barakah cenah khutbah nikah ge ku ajengan aduh cing geus sia ngagadageun ari amplop ku naib ari khutbah nikah ku ajengan atuh cing teh geus ku salira cenah bil barakah ajengan deui khutbah nikah luak oh saksi cenahnya ajengan saksi cenahnya oke jadi saksi beres teh jadi saksi kang ajengan no, doa tutup bil barakah cenah ku ajengan doa tutup ibu diborong tah MC nyerenkeun narima khutbah nikah saksi doa tutup kabeh kusaha capek teu reup we peuting panganten arampih ka kamar rek ngeuneunahan osok ngarajak tara sia ka ajengan jawab nu jujur sok ngarajak tara nya hayang ngeunahna wungkul maneh atuh tawar-tawar gatra euy ka ajengan teh kang ajengan abdi bade malam pertama manawi salira bade noong mangga cek ajengan teh sudi najis jor we cenah meureun sia Bu sanes kitu makana ibu tolong hormati ustad kita ajengan urang anu aya di lingkungan urang masing da geuning urang aya pangabutuh mah moal kanu jauh tetep kanu
Caket mata pangaosan inti nama orang pinuhan dina masalah mingguan leres bo. Jadi abdi ka dieu lain rek mamatahan ngaji da urang dia mah ahli ngaji. Rek naon atuh cenah jauh-jauh ti panyusuhan datang ka dieu abdi urang panyusuhan ibunya. Bisi nyangka abdi urang India lain. Panyusuhan Kampung Rawasadang, Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Presiden Jokowi, wakilna teh Maruf Amin kenehnya. Encan Prabowo mah ibu encan. Sarua jeung urang dieu meureun kitunya. Rek naon tuh datang ka dieu, rek milu muludan jeung urang Cikukuk. Da cenah aya beja tinu beunang dipercaya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat di dieu diayakeun perayaan Maulid Nabi. Tujuan abdi rek naon? Muludan. Ibu angkat ibu rek naon ka dieu? Rek muludan. Muludan teh naon? Hayang naon urang muludan teh? Ibu hayang naon muludan? Datang mulud urang muludan, datang Rajab urang Rajaban ece. Pertanyaan rek hayang naon? Urang make resep muludan jeung Rajaban. Hoyong berkah hiji, cenah teh aya nu ngajawab saurang, ari ibu nu dihareup hayang naon? Hayang ilmu dua tah. Nu di belah wetan ibu hayang wetan itu ibu hayang naon? Hayang besek. Kumaha ka hayang da eta mah sok masing-masing. Likulimriin manawa bener teh? Setiap jelema tergantung niatna masing-masing geus meunang anu hayang besek-besekna. Encan mun encan ulah wa kabalik. Apaan tujuan hayang besek? Orang nu init kamuludan rupa-rupa dulur aya nu hayang besek, aya nu hayang berkat, aya oge nu hayang jajan baso. Leres Bu, rupa-rupa. Aya oge anu ngabang berangkeun karudet. Dari imah cik palurah teh mamikiran Bang Emok. Aing mending muludan daripada lieur mikiran Bang Emok mah. Mangga lah pokona muludan. Tujuan orang muludan ibu sanes ala qadar li tolabil besek. Lain ala qadar li tolabil barokah, lain ala qadar li tolabil ilmi. Aya deui urang tujuan muludan teh li tolabis syafaah. Rek milari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Lantaran urang berharap hayang asup ka surgana Allah, lamun lain syafaatna Rasulullah, kinten-kinten ibu ibadah nu mana nu ku urang tiasa disodorkeun ka Gusti Allah. Haroyong sadayana lebet ka surga. Kinten-kinten wajah urang aya wajah di surgaeun. Nah jempli. Tos gaduh naon urang hoyong ka surga. Can gaduh tapi hoyong. Nah kumaha atuh? Oh, cenah Ustaz pan urang masuk salat, matak hayang ka surga oge. Dengan legengnya dia menjawab. Mangga ibu ai kinten-kinten urang rek dianalkeun salat tiasa meser surga. Bisa moal surga kabeuli ku salat urang. Nah make moal. Ibu. Nah make moal. Rek nanya ka urang dieu ari salat urang dieu sapoe sapeuting sabaraha kali? Poho deui sugan. 5 aya anu 5 kali sapoe sapeuting sajam. Salat lohor sajam aya? Eueuh, satengah jam. Teu aya 20 menit. Aya nu mana cung 20 menit salat lohor. Dina rakaat kahiji surat naon? Nu dibaca kulhu. Iya teh 20 menit teh yakin salat hungkul atau ditambah jeung nunutanana. Pajan 20 menit kan orang ngapoho nunutan eling-eling astagfirullahaladzim keur salat geus 20 menit teh. Tapi insyaallah urang ibu itu mah 20 menit. Nu pertama meureun surat naon di aosna? Waduha sabaraha balik? Sabalik kungkul. Rakaat kedua kulhu hebat euy. Waduh jeung kulhu 20 menit. Oh jeung wiridanana boleh lah kalau dengan wiridan sebenarnya salatna hungkul. Jeung wiridan bagus. Talohor 20 menit jeung wiridan. Asar ibu sabaraha menit? 20 menit teh jeung wiridan boleh. Maghrib moal meureun da ieu 3 rakaat. Tanda tekor saeutik. Isya 20 menit, subuh 7 menit setengah.
da 2 rakaat kolasikeun we kira-kira aya muasa 15 jam nu dipake salat moal aya nu dipake kulem sabaraha jam 24 jam kadang-kadang keur salat ge urang mah nyegrek we hees deh anelan urang salat rek dipake meuli surga da sok salat bari kadang-kadang urang mah kajian 20 menit salat pan karek bisa salat badan we nyungkal jumpalik hate mah loba malaweung lain batur ieu mah urang ditu Amerika salat awak mah tapi hate mah ka mana karep terus teh Bu naon nu teu aya di luar salat kadang keur salat mah marilu kabeh dina salat da eta leungit duit 10.000 atuh kapangikeun salat mah memeh salat mah euceun nepi ka puang pieng neangan duit ceuk salat kitu teh indungna ari sia kunaon kan muter we siga gangsing lieur bapana heuh ari lieur tong muter wae atuh satengah jedog duit leungit sabaraha 10.000 duit 10.000 bisa meuli teteangan salat mending oge tereh beak tu waktu lohor mending salatkeun bae atuh duit mah teu kira 10.000 Allahu Akbar ya Allah nah di mana duitnya tadi kada asahanapeun taplak meja Allahu Akbar moal kitu ku salaki dicokot pake meuli eupan sami Allahu liman hamidah hari isukan tatangga poe minggu ngawinkeun di aing kudu nganyamungan di mana duit Gusti Allahu Akbar poe kemisna Bang Emok tepan bayareun diburu Allahu Akbar budak jajan di mana coba duitna at-tahiyatul mubarakatus shalawatu tahngieum we ketan kami toha assalamu alayka ayyuhan nabiyyu pandetoha aing mah koret di baheula ge nya boro-boro mereng ieu wa ala ibadillahi sholihin kakarek inget pan ku aing teh geus dibayarkeun kasih sholihin aduh eta keur salat ibu duit tepikeun ka panggih dina tahiyat akhir eta salat nu kitu nu ku urang ditukeurkeun jeung surga punten engselna ge moal kabeuli yuk lamun teu aya rahmat Allah lamun teu aya syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bu urang rek kumahaan coba di akhirat ceuk si akang teh pan urang mah sok puasa cenah ustad sugan we ku puasa bisa kabeuli ta surga teh mangga ari gede hate mah puasa urang bisa meuli surga aya puasa ka dieu bulan naon? Bulan Ramadan. Sok aya Ramadan ka dieu nya. Punten ibu pan kadang-kadang urang mah rajin puasa dina bulan Ramadan karek bisa minahkeun daang we wungkul. Da aing minahkeun daang mah budak pangud ge bisaeun atuh. Beurang teu daang peuting sagala ampih bisaeun sadarea ge. Marukan puasa teh tibang kitu we. Awak jangkung badag pan punten-punten di bawah puasa mah lalungse atuh. Hidi ka sawah jam 12 ningali Cikolomeran ge siga kolek. Balik ka imah jam 12 yang saya di imah bari lapar da lungse. Tetempoan runyai keur puasa mah ibunya. Efek lapar mah kitu tetempoan teh runyai bener teh Bu? Siga abdi anu tinggalian teh runyai ieu teh. Lain lapar, runyai. Eta ningali cucunguk ngaliwat ke siga korma atuh. Kurumuy korma teh cina leumpang lain korma cucunguk jadi di dapur pemajikan keur gegeroh ibu nyurucudkeun mama lemon siga marjan atuh keur puasa mah pusing kana otak keur puasa mah aya hayam ngaliwat sepak aya ucing nyampurkeun tajong tiga nyangsang dina galar ta ucing tanya aku batur ari maneh kunaon cenah we ditajong euy urang ge teu ngarti sugan cenah maneh mah maok asin henteu cenah ucing daek keket acenah sugan ngompol maneh mah dina kasur henteu nah kunaon ditajong teuing si akang eta mah da kitu keur pararucing sigana mah lapar meureun pan salaki urang ge lamun pusing aya kalau aya lalapar geus ibu di dapur sok ditajong nya bobokot tajong mendingan heuh naon deui gas mah teu da nyeri atuh Menyang teh setengah opat ibu beteung beuki lapar yang hareupan magrib sakedeung deui pan mulai kukumpul tah torojo tukang samangka mang 2 kilo teunun dina meja torojo tukang baso mang 2 mangkok teunun dina meja torojo tukang sirop mang 2 kantong teunun sirop
mangkolek 2 mangkok kolek cau samangka tahu seblak aya ibu setengah genep beteng beki lapar red kana jam red mata kana kolek red kana jam cau eta meureun jam red kana cau red kana kolek red kana jam asli sugan teh jam itu cau red pinjang saya teh caunya anu jelas mah da lain jang mau balik lain cek salah cek si abah ya rujang ari jam teh eta teh hirup atawa modal nah kumaha bah oh di deuleu-deuleu gua aing teh teu maju-maju ngajedog we cenah di dinya rek maju kumaha jam cek budakna teh aing maju mah bah hayang maju mah make gorobag cenah ari gorobog teh di Masjid Al Munawwir nu adan Allah can nepi kana akbar cau geus beak opat Gusti nu Maha Agung puasana teh balas dendam ceuk piki sunat ketika ngabatalan teh nuang teh korma heula ngarah boga pasunatan bener teu eueuh korma komar atuh preman pensiun teh geuning heuh batur makmus eueuh korma neangan anu amis-amis cau atuh tah eueuh cau cai atuh amisan eueuh cai kejo we wapkeun ulah imah pas ngabatalan langsung batalan tahu jeletot ngabatalan seblak nu lada-lada beuteung kosong dieusian ku perkara nu panas lada kana beuteungna ge mules bener teu giridig teh batur ngajak taraweh nyahunyar pan sia teh mah busiat giridig taraweh di masjid urang mah pan kadang-kadang taraweh nu payu teh nu gancang di dieu nu gancang nu kenor payu masjid taraweh sarua jeung urang di ditu beuteung ayeuna bujur muncul taraweh gancang pan riwa tuh di masjid teh lungse di bawah taraweh naon teu da kan kitu taraweh mah teuing kumaha abdi kadang-kadang sok dilema lamun jadi imam taraweh teh dibawa gancang aki-aki nomro dibawa kenor pemuda demo mata kira kucing teh sarokaat gancang sarokaat kenor nya eta teh lain sasaha ece nu mawariweuhna teh pemuda biasana imam can anggeus wala dolin ge pan maca amin teh geus saengangna geuning bari ti WC keneh ngalungkeun kuntung min lohong lamun teu keuna kana punuk imam mah kuntung teh keuna kana punuk imam pan diomongeun teuing da taraweh mah kitu pan kadang-kadang bari nyarane geuning aminna teh min anu kitu aya ge nyarane di men aya kitu malah kungsi kejadian Pak eta mah keur taraweh imam maca Fatihah rakaat kahiji ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari reup teh lampu pareup da kompak atuh di luar teh wah aliran ninggang rakaat kadua ghairil maghdubi alaihim waladdallin berai teh lampu hurung deui da teu dikomando ku robiktir ge kabeh disada tageuning bawa edan jelema teh keur taraweh teh cing teh ya Allah eta ibadah model kitu rek ditukeurkeun jeung surga teu aya Bu Gusti lamun eueuh rahmat Allah lamun eueuh syafaat Rasulullah ya Allah ya Rabbana ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi
Duh Gusti abdi sanes ahli namung abdi moal kiat kana mugi Gusti kersa ngahampura dosa ka abdi sadaya nu serdoraka. Amin ya Allah ya Robbal. Bu, urang mah wajah eueuh cupat di surgaeun leres. Ka neraka urang kiat mah. Pak, boro-boro ka neraka, ka naroko ge geus panas. Leres teh. Tok Bapak lamun urang nangtang nyebutkeun kuat ka neraka, ajaran heula naroko tah kana pipikeun. Geus nyeri. Komo neraka leuwih ti naroko. Gusti nu Maha Agung. Matak naon anu diteangan ku urang rahmat Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Rasul tos janji man a'dzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah saha jalma nu ngagungkeun kana kelahiran kami ceuk Nabi tong leutik hate kami tanggung jawab nu bakal nyapaatana jaga dina poe kiamah. Tamatak ibu sing bunga datang buludan teh urang terek nyamut syafaatna saha Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu barungah teu muludan. Ari bungah tong maranyun wae atuh sareuri, ari mah nya nu bungah manyun. Barungah teu muludan. Ibu Abu Lahab sakali bungah ku lahirna Kangjeng Nabi eta Abu Lahab sanajan geus ditempatkeun ku Allah jadi ahli neraka, tapi Abu Lahab menang dispensasi keringanan siksaan, diringankeun siksaanana dina neraka dina tiap poe Senen. Sabab naon? Sabab wasilahna eta Abu Lahab baheula keur di dunia pernah sakali hatena bunga pedah nguping lahirna Kangjeng Nabi. Sakali teh ecek. Komo urang nu bungah tiap datang muludan, komo urang nu bungah tiap datang Rajaban leres teh. Mata kudu naon? Kudu barungah teh Ibu. Bunga torojol aya panitia ngelek buku jeung ngajingjing karung nek mentaan jang muludan sok bungah tara. Sok bungah tara. Itu si eta naha. Cenah hayang menang syafaat tapi lain bunga kalah nyumput. Ujang. Ganeng siga nama itu panitia buludan nyamperkeun mari ka mana nek nyumput ka kamar tapi bejakeun ku maneh mah ka sawah kitu nya. Nah geuning make lompat ka kamar mangko ka sawah duit di bapa maneh beak pake meuli seblak jeung mayar Bang Emok. Cek budak siap mama nyumput indungna ka kamar bener tanu nagihan buludan panitia. Assalamualaikum budak dibakan waalaikumsalam naon mang jang ari inung maneh aya ceuk make eueuh. Aduh teh naon gitu mang nyaeta nagihan jang muludan pandi Al-Munawi rek muludan. Oh da eueuh mana ge emang maneh ka mana ka sawah geus dilancan musti isu ka sawahna ge. Cek nunea cek nungan nagihan jang buludan. Oh atuh ari geus lila makan baik di dagoan we cenah di dieu. Da lumpat budak teh ka kamar. Mak rek di dagoan cenah. Aduh Gusti nu Maha Agung geus ngabohong deui ongko. Coba sok sing bungah Bu rek datang muludan teh teu kudu nyumput sagala ka kamar. Naon cenah atuh nu kudu dibikeun ku urang keur muludan naon we boga cau sumangkeun. Bener teu? Man lahu malun falyatasaddaq bi ilmihi. Man la fasasaddaq bi malihi boga harta sodakokeun ku harta.
Man lahu ilmun pas yatasodak bi ilmihi, boga ilmu sodakohkeun ku ilmu. Urang mah teu boga ge tanaga, wa man lahu kuatun pal yatasodak bi kuati, sodakoh atuh ku tanagana, bantuan nyieun panggung, bantuan ngamparkeun karpet, bantuan mereskeun kursi ari teu gaduh mah urang artos bener tah. Ku sararea ku ngahiji ku kompak ku kerja sama, ku sama-sama bekerja, insya Allah semua akan menjadi ringan, bener teh Bu? So ku kerja sama mah nemongkeun kabunga, ekspresikan kabunga urang ku ngarayakeun maulid nabi teh dengan berbagai macam acara. Kadang-kadang orang masuk eleh ku nyambut kelahiran budak. Terus deh Bu, ibu ngingo doma borosot anakan bunga teh. Komo jalu hungkul anak nate Pak. Kayak mah ka tetangga gini kita dibeja-beja. Saya abdi mah boga doma anakan. Dua anak itu jalu hungkul, bunga abdi mah. Lu batur mah kabeh balajir doma teh. Gusti. Ningang ke rumah tangga santri jeung santri. Usaha can boga, ekonomi hararese. Ku Allah ditakdirkeun pamajikan ribut keureuneuh. Gusti. Lieur depan kana otak teh. Kabidan teu boga, ka dokter teu boga, ningang teh 8 bulan cek salakina geus lah teu kudu kabidan ka dokter. Urang di imah we ku akang sang hareupan orok mah. Da nyieun ge kurduaan, piraku ayeuna kabieukeun kudu lobaan. Da di madrasah ge akang sok nalar cenah jurumiyah. Ngajuru mah urang di imah we juru imah sakalian. Maruk teh sarua we juru imah jeung jurumiyah. Eta di imah di sang hareupan ku salaki. Heujeunkeun cenah nyi. Teu bijil sing tarik. Teu bijil. 2,5 jam tak ibu hese eta ngabijilkeun budak. Diintip ku salakina teh dibukakeun androkna. Ceuk salakina teh, tuh. Da ari buukna geus katempo sirah namanya. Tapi geuning hese bijil nanya, sing horeng lain buuk orok. Buuk inungna. Pokona mah 3 jam teh bijil-bijil eleh ta menyerah. Akhirna dibawa we ka rumah sakit nginjem BPJS akina. Sugan bisa. Ningang di rumah sakit, bapak di luar, biarkan istri bapak dibawa ke dalam ke ruangan bersalin di jero tah ditangani ku bidan, ku suster, ku dokter ahli. Salakina mah di luar, celing cicat, udud geus beak 20 batang, kopi geus beak 20 gelas, can aya berita keneh di jero tuh, pan bimbangnya Pak, kan hatena teh komo anak pertama mah lain dikira celing cicat keluar ka jero tapi kan kata daek cicing. Ningang teh 1,5 jam, sejam setengah kakarek anu ngagorowok di jero. Suami atas nama Ibu Edo. Ya Bu Edo. Ampura ibu ditamutelan namina sakedap. Bayinya sudah lahir dengan keadaan selamat sempurna dari mulai atas sampai bawah. Kumaha tah? Ngadenge berita kitu. Bunga kedepruk teh sujud syukur. Alhamdulillah Gusti. Abdi kan umurang kali pertama bingan bari sampurna lahir salamet, inungna salamet, budakna salamet. Bunga amarwata suta bunga kagiri-giri lin ibarat kagunturan madu kapuragan menyan bodas. Giri di balik ka imah tatangga diondang baraya di teang santri dikempelkeun kiai diriungkeun mencit doma, mencit itu, mencit ieu. Bener teh Bu? Rek naon eta? Rek nyambut kelahiran budak ngaekspresikeun kabungah urang kusabab boga budak lahir. Padahal can para ruguh budak nate teuing pisoleheun teuing pi badagongeun. Tapi dengan ayeuna bungahna eta kusabab lahir budak nepi ka sagala dikorbankeun. Bener teh Bu? Ayeuna urang rek nyambut kelahiran Nabi Muhammad nu geus puguh-puguh bela jeung nyaah ka urang nu jadi umatna. Apakah urang sapertikeun kitu? Siga nyambut kelahiran budak henteu. Kumaha tuh? Jadi orang mah teuing disapaatan oge nya moal deui. Da dina pada bukti nama geuning asa brok-broan teh urang mah nyambut kelahiran budak urang daripada nyambut kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Nyambut kelahiran budak mah kadang-kadang Gusti nepi ka anyu ka hutang, ngagadekeun BPKB, ngajejak sawah, tapi rek nyambut kelahiran Nabi Muhammad sok aya nu ngagadekeun sawah. Ngajejak BPKB. Hese nyata kalah nyumput ka WC nu tadi oge. Teu Bo, komo ibu-ibu mah yeuh, ibu-ibu dengan lahirnya Nabi Muhammad punten ibu mah kedah langkung-langkung bungahna daripada lalaki. Nah, lantaran dengan lahirnya Nabi Muhammad, ibu-ibu ada lebihnya di hadapan manusia.
memeh lahir Nabi Muhammad mah ibu awewe teh hargaan ngabejaan we zaman jahiliyah ketika borosot lahir budak awewe hina tah di ruang koropes ruang hirup-hirup leres teu tapi sabada Nabi lahir Nabi gogorowokan nek ngangkat harkat derajat awewe cek Nabi hei manusia di alam dunia lamun anjeun hayang nyaho jelema anu pangmulia-muliana di alam dunia nyaeta jelema nu ngamulyakeun pamajikanana jeung lamun maneh hayang nyaho di alam dunia jelema nu panghina-hinana nyaeta jelema nu sok ngahinakeun ka pamajikanana duh diangkat derajat awewe teh ku Kangjeng Nabi nitah awewe teh dimulyakeun nepikeun ka Kangjeng Nabi mengamulyakeun bojo ibu dipanggil lagi ka pamajikan teh ya Humairah manggil bojo teh diistimewakeun wahai bunga mawar yang putih kemerah-merahan ibu osok dipanggil kitu ku salaki jawab sing kompak ngarah kadengeun maupun ayeuna araya osok manggil ya Humairah ka pamajikan protes balik ngaji demo ka imah bapana kadenge teh ku cacawar maneh tadi keur ngaji muludan naon Indonesia mau balik aja jadi kasar rumahan kieu lain ieu Kangjeng Nabi pamajikan teh kudu dimulyakeun maneh rek iraha ka urang nyebut ya Humairah iraha wahai bunga mawar iraha kieu ceuk salakina teh ka dieu dengekeun ku cerima ya Kangjeng Nabi mah ka Siti Khadijah nyebut ya Humairah wajar pantes munasabah nah kumaha kitu bapana ieu Siti Khadijah mah awak jangkung irung mancung kulit bodas ari maneh awak betekok irung pegek kulit siga gegetuk dah ku aing dipanggil wahe jawer kotok coba ibu kinten ya Allah ya Robbana mulyakeun istri teh diistimewakeun ibu Kangjeng Nabi mengamulyakeun duh kanu jadi istri teh diangkat memeh lahir Kangjeng Nabi awewe teh hargaan siga kangkung dibeungkeutan di jalan 3.000-an tingali zaman dinasti Ming hiji raja pamajikanana 1000 tah ibu asa aneh hungkul beunanya nu jadi pikiran ku abdi kabayang eta dina otak raja pamajikanna 1000 naon sing bayangan abdi dina otak iraha make kolorna eta raja tuh Gusti nu Maha Agung ibu hargaan memeh lahir Kangjeng Nabi mah tapi berkat lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri diangkat harkat derajat jeung martabat sehingga kalau ada panggilan jihad fisabilillah lamun aya panggilan perang lalaki anu mampu wajib ini perang ibu mah teu diwajibkeun ku agama perang ngangkat senjata ini ke Palestina keun eta mah bagean lalaki nah lalaki mah da bogaeun senjata pistol wae mah aya ari ibu gaduh senjata teu matak tong perang awe mah teu diwajibkeun perang da kumaha cenah geuning cek Siti Aisyah abdi ge hoyong perang ya Rasulullah ibu mah teu kudu perang angkat senjata ke Palestina cukup turut tumut kumaula kanu janten caroge maka eta pahalana saruak jeung perang jihad fisabilillah huapan salaki sakalinya huap sangu nu dihuapkeun kana baham salaki sabing bilangan sangu jadi saksi jihad fisabilillah osok ngahuapan salaki tara badagog geuning huapan atuh salaki teh ceuk anyar kawin we dihuapan anyar kawin mah heueuh we dihuapan salaki teh nepikeun ka mesra pilih huapan nepikeun kapan gitu anyar kawin bari sopan ka salaki teh salaki rek ka dapur ge dicaram dianturan ka kamar dahar teh hayang sangu bawa ka kamar sambal pangrenoskeun asin panggorengkeun lalab pangaleogkeun kokobok lap dibawa ka kamar salaki rek ka dapur ge dicaram alek mana cek salakina lek dapul di atong dapul atau acep hanya kawin lebih ganda gitu banda Gusti nah ayeuna geus boga anak osok itu kene
Apal pasti tahu. Muliakanlah suami kita, Bu. Lumbung pahala bagi kita adalah suami. Leres Bu. Tayangan ridho Allah ayeuna dina ridho nu janten caroge. Gede pahala na ibu-ibu. Gusti nu Maha Agung tayangan di salaki. Lalaki lamun hayang dihampura dosa kudu daek istighfar. Ibu mah ibu mun horea mah entong maksakeun. Melong we beungeut salaki. Dengan penuh kasih sayang seorang istri ketika memandang wajah suaminya, maka pahalanya sama dengan memandang Ka'bah. Dosa ece muruluk. Matak balik ti dieu teh parlong beungeut salaki. Menang 2 jam setengah gitu. Cik salakina teh kunaon indungna ari manengan melong wae ngajedog sia Ka'bah gitu. Komo nu salakina boga beungeutna hideung. Ngabeleg-beg siga Ka'bah atuh. Tapi dengan penuh ikhlas rasa kasih sayang. Ibu, urang hoyong nyium Hajar Aswad. Lalaki mah kudu ka Mekah. Ece mah teu kudu di imah disadiakeun tarang aswad. Sakali awewe nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad 70 dosa muruluk. Ibu, jelema boga duit 1 miliar irit ka Mekah can aya jaminan puguh bisa nyium Hajar Aswad. Da di Mekah teh hararese atuh pateu setiap jelema nu umroh, teu setiap jelema nu hajian bisa nyium Hajar Aswad nyabak lagi kadang-kadang hararese. Da dihalang-halang ku askar leres teh. Bari urang batur mah awakna jarangkung badag, urang Libanon, urang Libya, urang Maroko, ari urang Indonesia. Laletik hari deung hari rup deui. Ya teh hirup mah paeh teh. Kagencet deui Gusti nu Maha Agung. Mangkani loba jelema nu umroh nu teu make ilmu. Tawaf fardu udag-udag Hajar Aswad. Betul ari awak ka mana we karep nu penting mah bisa nepi ka Hajar Aswad. Eta teh ngurus sunat migawe haram, nepikeun ka hulu batur katincak pan ngambelaan Hajar Aswad. Bu, di imah we urang manu aya lah tarang aswad. Ciuman tarang salaki. Dosa muruluk. Cek ajengan pan abdi mah dosana seueur tong perek nyiumanana. Ti jam 8 unggal peuting nepi ka jam 4 kecerokan tarang salaki. Atuda cenah sebel teu pararuguh bau kesang ngarah rada ngeunah purulukan heula roiko. Hitung-hitung ngecerokan kulub tutut. Bade moal. Bade gong dasar. Dibere nu gampang moal deh itu. Cek. Ibu muliakanlah suami leres teh. Cek Kangjeng Nabi Fatimah muliakeunnya salaki sing saperti anjeun ngamuliakeun orok. Bu nanya, ari orok lamun ceurik sok dicarekan tara? Matak lamun salaki ngamek tong sok di saksarwakeun jeung orok. Tengah puting orok disada. Sok dicarekan tara? Di kumaha tuh? Ditepakan heula bujurna. Plok. Dede. Ulah waragugah bageur. Ieu teh nemege jam 10:30. Burukeun bobona sing tibra. Eta orok teh lain repeh kalakah beuki tarik. Cukup ditepakan bujurna. Teu bila perlu keluarkeun 2 sanjata. Kusial guriwel, come on. Repeh teu orok. Alhamdulillah. Orok repeh belah katuhu orok kumisan disada. Oa. Muliakanlah seperti tepakan bujurna. Papa. Tong waragugah bageur ieu teh bagi 10:30. Sing tibra. Eta orok lain repeh kalah beuki tarik. Oa. Cukup ditepakan bila perlu. Mun tadi orok leutik bere asi air susu ibu, ieu mah orok kumisan bere AC. Air saemer.
Muliakan suami seperti kita memuliakan bayi. Punten Ibu, lamun orok karenang, orok sok ibaknya lira atau napi diibakan? Diibakan. Ibu muliakan salaki siga seperti ngamuliakan orok. Ibu kantos ibakan caroge? Hah? Para ari ibu kantos ibakan doma? Nah, asa mending jadi doma. Ai doma di maranian unggal poe Jumaah ari salaki can pernah di maranian. Bu, ibakan caroge. Sapoe sakali. Teu mampu saminggu sakali tiap poe Jumaah. Teu kabedag satahun sakali atuh rek Idul Fitri mah mandian salaki teh. Ikhlas, tapi ulah diumumkeun dina sapeker. Oh, deui ku Ibu RT diumumkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur uninga ka warga masyarakat Kampung Cikukuk. Ayeuna kumargi urang wengi tadi tos ngupingkeun pangaosan, cenah urang teh kedah ngamuliakeun caroge. Ayeuna hayu caroge urang ibakan di Cibeet. Ibu eta mah lain rek ibadah, rek ngawibirang salaki. Kudu diabenkeun di wahangan coba. Ditungtun ku nyalira dicana ka zaman masing sing ikhlas. Tong bari aral. Rajeun ditungtun bari digusur. Mantu bapana ka WC sia. Ngadoreksakeun sakalian ku aing urang mandian. Doraka gitu mah tuh. Tungtun sing ikhlas. Nagog bapana, duh wayahna. Waasnya salaki nagog. Sok aya nu hirup cenah Ustad. Paehan heula. Da ibu mah gagah bisa ngahirupan anu paeh, bisa maehan anu paehan. Cenah geus paeh dihirup deui terus paehan deui. Hirup deui paehan deui. Sabaraha kali we sugan maehan di dinya tah. Geus kitu banyur ku cai. Kade ulah siga ngibakan motor. Seblok. Asup kana ceulina atuh conge salaki. Ibu deui nu riweuh ban heuh. Sing ikhlas kucuran tina mastaka. Gosokan awak salaki urang teh ku eurih. Make sabun jaipong. Nu muruluk teh lain dakina wungkul kutilna ge beak. Bu, sabing bilangan daki nu ragrag tina awak salaki nu diibakan ku nu janten bojo eta daki jadi kiparat kana dosa pamajikan. Teu kudu astagfirullahaladzim ya Allah hampura dosa abdi. Ari isuk badegong ka salaki. Bu, tayangan karidoan Allah dina ridho nu janten carok. Ridallah fi ridho zawaj. Ridho Allah aya dari ridho nu janten caroge. Ridho suami, ridho ilahi, Allah yang maha suci. Tereng toteng. Percuma sholat kau kerjakan, aye. Percuma haji kau tunaikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayahan. Bu, punten sanajan urang getol ibadah sae jeung baraya sae jeung tatangga ari awon kacaroge mah eta teh kirang patut awon kadelehna euceut leres teu. Ibu puting salat pardu tarakakantun datang Ramadan tang inasna init ayeuna ka zaman teras ayeuna ngagugahkeun saur teras datang Sawal nyawalan genep poe nyawalan teu cukup Senin Kemis dipigawe Senin Kemis ge kurang keneh puasa Daud dipigawe sakabeh poe di puasaan iwati poe-poe nu diharamkeun ku Allah unggal peuting 30 kali tamatan maca Quran teu seubeuh keneh dikir maca sholawat 6.000 600 60 boga duit sedekahkeun boga duit infakkeun duitna ngabadagan zakatkeun boga duit ayeuna badag pisan pake ibadah umroh pake ibadah haji jarah ka tanah suci Mekah jeung Madinah balik di tanah suci Mekah jeung Madinah kualitas ibadah jadi beki bertambah peuting jadi daek tahajud burang jadi daek duha baru pager ka datanga bager ka baraya eta kasayan seueur henteu seueur alhamdulillah
pas peletek teh isuk panon poe bijil ti belah witan sakali molotot ibu kanu jadi salaki pakod hubito amaluha dilebur kabeh amanu pernah dipigaweku pamajikan ngaharulang dikitukeun mah cek si akang di tukang yes ibu matak sing sae kanu janten karoge insya Allah hiji cenah ibu urang muludan terek naon poho deui erek neangan sapaat atos menang sapaatna bu atos kengeng sapaatna teu acan da encan maot lagi heuh mun hayang buru-buru menang buru we gara setor ka ditu daftar ka malaikat Ajrail iraha urang bade dicanak ka ditu kadua tuh ditukang dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita teladani akhlak dan sunnahnya agar kehidupan yang penuh warna ini diberkahi. Panjang pokoknya mah. Cokot hiji aya. Mari kita teladani akhlak saha? Nabi. Jadi kahiji urang muludan teh sejaneangan sapaat, nomor kedua urang muludan rek neladani akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muludan adalah ajang evaluasi diri untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing rek ngeunteung kana akhlak talajakna Kangjeng Nabi. Naon sababna? Punten-punten da akhlak jelema zaman ayeuna kadang-kadang geus pajauh jeung akhlak-akhlak anu sararae sapertikeun jalma-jalma zaman baheula. Bu karaos ku urang teh memeh listrik asup desa. Da atuh mimiti memeh listrik asup desa listrik can asup ka desa unggal imah teh nu kadenge tepan suara-suara Islam bener teh imah belah lebak kadenge nu keur maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim baheula imah nu belah tongoh kadenge keur maca yasin ini yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim imah belah lebak keur maca waqiah bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha kena unggal imah teh di masjid barudak keur maca aqaid wujud kidam baqa muhalafatul lil hawa sadayana qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggang jadi ngejemplingan nih. Aya limaan. Mimiti poho ya. Dan mimiti cangcing cilung ya. Baheula maka kuping sora-sora Islam ti unggal imah ari ayeuna listrik geus asup desa alhamdulillah jadi cararaang ngan nu kadengi jadi beda
belah Lebak kadenge ti imah rembulan malam itu nanti naon dah berbalut sepi aduh aingnya belah tonggo kadenge imah nu jadi kadenge ibu ayeuna mah kararitunya beda karasana ke urang jelema baheula jeung jelema ayeuna baheula mah alam poek hate caang baheula mah lamun imah pantona molongo sanajan ayeuna di luar teu make neon aya jelema ngaliwat da dipangnutupankeun baheula da hatena cararaang ayeuna alam caang hate poek imah luar di neonan cararaang pantau dikunci nganu ngaliwat hatena poek lain dipangnutupankeun kalah dibongkar bu Gusti nu Maha Agung datak beda kahirupan jelema zaman ayeuna akhlak talajak jeung zaman baheula sok karasa ku urang lah lamun ayeuna urang hirup keur baheula ngaliwat ka hareupeun kolot teu wani nya era atuh da lamun teu punten teh baheula mah nepi ka moyongkot punten abdi ngiring ngalangkung ayeuna aya nu kitu budak ka hareupeun kolot ngaliwat teu hah bae keket hese inung bapak keur ngadawung na lawang pantok ngaliwat tapi kan kajumpali kadupak atuh tibang direret oh sorry beh eta ka kolot nyebut bah beh kadang-kadang pan di kota mah di ka bapa bokap torojol indungna nyokap torojol minikna nyokep torojol uakna wakap bah budak ayeuna mah kitu soatnya teh di madrasah di pengajian da budak ayeuna jeung budak baheula beda atuh ibu budak baheula mah lamun ngelek di madrasah ajengan teh teu capek nyaram teh cukup neuneun sorban ajengan init budak teh repesieun atuh ayeuna mah ibu boro-boro sorban ajengan biteun ajengan campeluk oge pan teu darenge ayeuna mah baheula mah budak ngelek ngadehem we ajengan teh sakali repeh haye nya karek ngadenya dehem ajengan geus cieun baheula mah ajrih ku ajengan ayeuna kitu teh diajaran ku abdi di madrasah budak ngelek abdi ngadehem nurutan ajengan baheula da teu repeh ngelek deui aya ngadehem deui teu repeh kalah molotot batuk Pak Haji di komik aja sakitu dehem nu rada bener teh kumaha lamun dibere dehem aki-aki mah geus mah beres teh cenah ibu budak ayeuna mah hese ajengan mamatahan budak mah beng ka ditu beng ka dieu jebeh itu kakapalan beh dieu boxer aduh ngadidik budak ayeuna mah ripus teh nya bener teu hese ece sok budak ayeuna lamun dititah ku ece dititah ku akang loba ngalawan loba ngawaro yang salat ngaji kalau badi paraban susu cap sapi teh kitu di madrasah teu daek cicing jadi omongan nu jadi indung omongan nu jadi bapak teh geus teu napol aya mah kana cili budak teh da budak ayeuna mah geus hese atuh nu daek daang tina ladang panghuapan tina pameuweungan indung bapak di dia aya keneh teh budak nu sok daek dihuapan tina pameuweungan indung bapak aya keun abdi ge eueuh budak urang ge mungeun kumaha atuh di blender we ayeuna mah kabeh jas jus blender ayeuna mangga blender naon deui sagala rupa jamu di blender matak budak teh badag teh ladang blender dibawa we ngaji di madrasah da muter siga blender udah cicing budak teh ese ngawarah budak ayeuna mata-mata kudu nyaraah ka ustad teh ceu ngadidik budak ayeuna tidak semudah ngawarah budak baheula canajan budak baheula mah diwarahna ge ladang ajug ladang cempor ladang colen babacaan saralah wae tapi baheula mah maranjur dipapatahan ku ajengan wagfir lana warhamna wa'fu anna teh gamir mana apu mana da poek baheula mah ngaji can bisa irung geus hararideung man baheula mah ayeuna mah Gusti barudak teh cara petang ngaji ge bisaan tereh ngalancarna teh bener teu
Da aya metode ikro ayeuna mah pan ngejah da aya ikro palinter budak ayeuna mah. Ngan urang sok kadang-kadang kitu teh anu tadi ongko pinter budak tapi belegug budak ayeuna mah nyata teh. Matak ibu ngadidik budak ayeuna mah teu sagampang ngawarah budak baheula, matak sing nyaraah ka ustad teh. Urang mah tong wakang ngurus budak 10, 20, 30 di imah karek ngurus 2 siki geus ripuh bener teu? Kamari keur usum corona geuning ibu aya belajar daringnya da ulah ka sakola ulah berkerumun cenah. Corona teh resep kanu keur ngarariung. Di lamun kanu sorangan mah teu resepeun corona teh. Ada ulah sok sorangan wae eueuh hirup teh kudu daek ulah ngariung. Kudu sorangan cek corona mah cek agama mah kudu ngariungnya cek corona mah ulah ngariung matak belajar teh daring di imah budak pangbelikeun HP bere tugas guruna mah di mana budak belajar di imah cek budak mama aya tugas ieu ti bu guru bantuan lieur ujang teu bisa mama ka bapa maneh Bapak bantuan atau abdi ngerjakeun tugas besok bapak dibantuan setengah jam cek bapana asal lieur jang bapak ge aing teu ngarti kumaneh we gawean bu kadang-kadang orang ngurus budak 2 siki juga selieur komo ajengan pohara sia di madrasahnya matak bantuan ke urang guru ngajina bantuan guru madrasahna bantuan guru sakola ada hayang ngawarah budak supaya soleh teh hese haroyong gadung urang kali urang soleh nyaraah ka ajenganana henteu nyaah mere boa ade ibunya sing nyaraah ka ustadna nyaraah ka ajenganana nu tadi teh kade ari budak sekolah diantur-anturkeun coba ka sekolahan administrasina dianggeuskeun uang pangkana dibayar ari ka madrasah Gusti dipenta bayaran listriknya molotot cuk ajengan jang akang teh lain teu mampu bayar listrik sabulan 5.000 tapi emang keur nanyirkeun keadilan we wayahna nya aku akang dipenta saurang 5.000 bebeja teh balik ka imah kainungna da molotot atuh kolot teh naon jang ngaji kudu mayar pinah kana listrikan ngajina maknya saya ngaji kudu bari mau poek meureunnya bu hadirin masyiral jamaah tuh geuninganan kalakuan ayeuna mah geus hese jeung kalakuan budak baheula geus beda bener teh bu matak urang terek naon muludan rek ngeunteung kana akhlak talajakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu apal akhlak nabi kumaha panek dicontoh ku urang teh manya rek nyontoh nu can apal akhlak Rasulullah urang teu hoyong urang uninga di antawisna da dicaritakeun kabeh mah ibu moal anggeus Siti Aisyah ditaros ku sahabat ya ummul mukminin kumaha ari akhlak Rasulullah diwalar ku Siti Aisyah khuluquhul Quran akhlak Rasulullah mah ieu sahabat Al-Qur'an terbingkai dalam 30 juz 114 surat 6666 ayat itulah akhlak Rasulullah eueuh piomongeun ceuk saha-saha boro-boro ceuk urang Islam ceuk urang kafir ge Muhammad mah eueuh piomongeun tong loba teuing urang nyaritakeun akhlak Nabi mah 2 we heulaanan sugan katurutan 2 oge. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' lain Allah aja sallallahu alaihi da eta mah sanes Al-Qur'an naon cing barjanji osok aos ka aos dugi ka dinya tara anya eta urang mah da paling kita bikin ka wabaroza eta geus untung kana wabaroja ge urang mah da hayang buru-buru beres teh nya ibu wa kana sallallahu alaihi wasallama syadidal haya'i wat tawadu akhlak nabi mah ibu di antawisna kahiji Rasulullah mah ngagaduhan akhlak syadidal haya naon sadidal haya ageung ka isin gede ka era Kangjeng Nabi nuju ngariung siga kieu jeung para sahabat gelebug angin nebak kana gamis Kangjeng Rasul nepikeun ka nyingkap gamisna kabuka katingal bitisna dak dumadak pameunteuk Kangjeng Nabi robih reupkeun rai pias bakatku isin bu ibu Kangjeng Nabi keur ngariung jeung sahabat gamisna katebak angin kabuka katingal pingpingna ngadadak pameunteuk Kangjeng Nabi reupkeun rai pias bakatku bu apal teu naon Kangjeng Nabi keur ngariung jeung sahabat katebak angin gamisna
kabuka katingal bitisna dak dumadak pamenteuk Kangjeng Nabi reup geuneuk rai pias bakatku ibu apal teu Kangjeng Nabi nyujung ngariung jeung sahabat torojol angin katebak gamisna nepikeun kabuka katingal bitisna dak dumadak pamenteuk Kangjeng Nabi reup geuneuk rai pias bakatku isin ibu apal teu Kangjeng Nabi keur ngariung jeung sahabat katebak angin gamisna nepikeun ka kabuka katingal bitisna dak dumadak pamenteuk Kangjeng Nabi reup geuneuk rai pias bakatku ibu apal teu naon ayo Kangjeng Nabi engko apa cenah Kangjeng Nabi eta ngapakeun sakitu ge hese ayeuna Kangjeng Nabi nuju ngariung jeung sahabat torojol angin nebak kana gamisna nepikeun ka nyingsat kabuka bitisna dak dumadak pamenteuk Kangjeng Nabi reup geuneuk rai pias bakatku ibu apal teu naon Kangjeng Nabi nuju ngariung jeung sahabat aya angin katebak aya angin katebak kumaha ibu we sok terus kabuka gamisna terus katingal bitisna reup geuneuk rai pias naonna pamenteuna bakatku apal teu naon hese yakin orang mah duh di pepatahan sakitu teh geus kolot maklumnya naon ku abdi make dibulak-balik ngarah naon Kangjeng Nabi ece tepira ala kodar kabuka bitis katempo ku sahabat nepikeun ka banget isin pamenteun nepikeun ka robi ari urang umat na kitu henteu kumaha tuh ari urang boro-boro bitisna terminalna katempo ge dingin kamari keur usum corona geuning sigan heueuh beungeut mah di masker ari bool nolol keur zaman corona kamari sia mah iku corona sieun ku neraka teh sieun sing Gusti Bu ibu apal teu naon corona matak ieu Gusti nu Maha Agung Kangjeng Nabi mah ageung ka isin kadang-kadang urang mah kurang ka era abdi geus sigan heueuh ibu balik salat isya nyekel tasbih wiridan hareupeun masjid subhanallah eta hareupeun beungeut awewe umur 17 tahun sweet 17 ajrag-ajragan hareupeun beungeut make Hawaii gini kolor luhureun tuur kaluhur singlet aduh cing teh neng Aisyah kos nu gelo anyar bawa make ajrag-ajragan hareupeun beungeut kumane mana kuno si ustad mah kuno mah ngan salat subuh wae atuh pagawean teh senam seperti saya arah naon jadi saya ajrag-ajragan wae yuk biar jantung sehat dong ustad sing teh jantung sia sehat jantung aing mah ratung da geus teu eraeun Pak jelema zaman ayeuna bener teh dicabutan ka isina teh ku Allah saeutik mata geus ka urang ka era jelema ayeuna mah duh tah urang terek menanamkan rasa malu ibu mata urang sing garede ka isin sing baroga ka karera sing baroga ka isin sing garaduh ka era memeh era kusahanya era kusaha we atuh urang daerah teh pan jadi tolok ukur karena iman al haya'u minal iman bahwa malu itu adalah sebagian dari jadi lamun akan eueuh hayangnya jelema iman badag nah hiji jelema badag jeung leutikna tingali dina erakna lamun eta jelema erakna teh saeutik berarti imanna leutik lamun eta jelema teh erana badag berarti imanna badag lamun jelema teh geus eueuh ka era mungkin eta jelema geus eueuh iman tamatak cek abdi palebah dieu mah antara bangsat domba jeung bangsat duit triliunan yakin iman mah gede kene bangsat domba nah bangsat domba beunang ku wartawan di halangan beungeutna daerah coba bangsat triliunan osok di halangan beungeutna
si eta mah cungar cengir keluar tina mobil oke geus eueuh ka erana teh ibu tamatak orang kerek menanamkan rasa malu matak sing garedek ka era bisi batur arinit ka madrasah urang sing boga ka era milu jeung batur ka madrasah rutinan ieu mah batur ngalut ka madrasah si eta mah deur ngagoreng asin di imah asin capu atuh angin ka madrasah ngagelebuk atuh kana irung ajengan nepi ka begratisan ajengan teh Pak di madrasah geus gogorowokan ibu-ibu ngajak pengajian ibu-ibu sekalian mari kita pengajian janganlah kita tinggalkan sebab itu kewajiban batur mangaralut ka madrasah maringwan si eta mah dawuh ka era noloh tina janela nyajor wae nafsi-nafsi da aing mah moal ngaji reknya sekolor salaki tapak ngompo 5 kali Gusti cek urang ari moal ngaji marepeh we nya di imah teu kudu make memalan segala rupa udah geus meureun ece ka era nya dicabutan ku Gusti Allah jelema zaman ayeuna ieu mah tong warajeng batur coba ibu-ibu baheula jeung ayeuna kasalaki eraan baheula era ayeuna baheula ari ayeuna nah make teh era atuh geus biasa justru ku geus biasa kudu bagi kanal iman teh heuh da baheula mah tukang hayang hitut anyar kawin jeung salaki daerah tuh pikeun ka umat iman cek salaki na entutnya entut oke au we angan cobi ayeuna ibu aya keneh isin ku caroge tek molor ngadu pedut imiti salakina itu tembalan ku pamajikanna cek budakna mama tuh isin itu ku si bapak kumane mana apa sia bogoheun syukur henteu kajeun Gusti nu Maha Agung eta geus eueuh ka erana teh pan kadang-kadang salaki keur udud bari nginum cuk guday eta dina lawang panto ngaliwat pamajikan bari disengengkeun liang waduk teh pan kana beungeut salaki tuh eta kopi dina gelas dika keplok atuh kahebos kuliang caduk 7,5 sekara Richter berdampak tsunami cuk salaki teh medut sia mah teu neuleuh ting naon ari akang teh jeung ngamak nah kumaha kitu maneh ngaliwat hitut oh sugan urang mah wah jelema ari aing dianggap naon cuk salakina oh sugan teh jurig Gusti geus areueuh ka erana teh ece jelema ayeuna mah kitu teh nya lalaki ge kadang-kadang sarua daripada teh geus areueuh ka era lalaki oge atuh diajak ke madrasah mah ku ajangan bah hayu bah urang ke madrasah pengawasan abah geus kolot ngamoe ti payun abah mah teu kaduga teu kuat cok we abah mah nyusul 2 tahun tah nyusul teh can nepi-nepi ningang we tatangga ngawinkeun na beuh organ da panghareupna hanapeun salon bari ngusapan dada tobat diajak tobat mah ku ajangan ka madrasah mung aya dina hanapeun salon mah dina organ ngusapan dada tobat bari eta teh nu ngalaguna teh teu pira ku sinen da sinen mah kitu tarapati bener ngan mun diregepkeun mah kieu laguna teh contohan tong ieu contohna teh kudu nginum heula cenah da hauseun sinen teh teu amis euy bu sinen teh kieu contohan dong pasti ada goannya ngahiliwit angin picil tina tungir eta nu ngadengekeun dina hanapeun salon tobat naon ibu ragepkeun atuh ngahiliwir angin bijil tina tungir eta nepikeun ka tobat
Ari angin nu hilir biji tina tungir naon pantat tadinya mah ngabahas pedut da ku sabab bijilna tina baha mesin ya nepikeun ka tobat diajak tobat mah di madrasah mungeun si abah teh geus karurang ka erana dasar diajak berjamaah ayo bah berjamaah di masjid nyeri hundu abah mah bingang we aya main bola pangharupna ai pasti mah orang geresep atuh matak bieu ka dieu teh aduh rada deg-degan tuh menang teu bieu menang draw gagal malam isukan mah cenah beda bejana timnas bener tak lawan mana latung apal-apal bejana da aing nempo mata tara kaburu Bu naon Bu kurang geus kurang ka era geus kurang kaisin kadang-kadang lalaki di posrona ngaromongkeun kagorengan pamajikan ngaromongkeun kagorengan lalaki heupan geus dicabutan ka era ari kawirang ibu kedahna diwatos-watos atau napi ditutupan hunna libasulakum wa antum libasulahun ibu teh pakaian lalaki pakaian pamajikan fungsi daripada pakaian diantaranya nyata keur menutupi aurat kenutupan kawirang kacaca dina rumah tangga pamajikan sing bisa nutupan kawirang salaki sing tiasa nutupan kawirang ca ayeuna nu janten bojo urang mah kadang-kadang geus rumah tangga lain kitu pamajikan giridig ka sawah ngagogoreng salaki di sawah teh mimitina mah ngomongkeun batur heuh lila-lila salaki pan diomongkeun ojo naon apa teu naon kitu abi mah cangkeng asa riksek da aku naon ieu boga salaki teu kira ngadaang daging domba tinu kurban nepikeun ka saputing 5 kali naik terekel deui atuh abi asa riksek ya cangkeng gitu atuh ku ibu lain caram nya eta abi oge ngeunah cenah kitu tong dibeja-beja atuh eta mah privasi bener teu salakina sarua deui di posrona teh naon rudet aing mah hulu lah rumah tangga teh nah kunaon gablek pamajikan cerewet bawel pamajikan aing mah eta pamajikan bawel di beja-beja ka batur marukan pamajikan batur teu bawel meureun sarua pamajikan batur ge barawel awe mah nu teu bawel iwal pamajikan urang honggo nu bager mah aslina keur sare mah jempling we tara molotot tara naon nya ari keur beunta bari aya kamek mah sarua we pamajikan ajengan ge siga iblis komo pamajikan RT siga setan pemajikan ustad geus siga iblis atuh Gusti nu Maha Agung lieur rumah tangga teh nya tah rudet kana sirah ai kumaha kitu pamajikan cerewet ubaran atuh sing kahayang kaajengan bawa geus peak 12 ajengan eueuh nu mati kabeh ge kadukun di mana ya dukun di ditu anteur pamajikan urang ge teu bager hayu diri teh kadukun ibu ngubaran pamajikan ngarah teu bawel tapi teh kadukun dibere jimat ku dukun wapak dina kulit meong ditulisan ku japaron cek dukun teuneun hanapeun bantal kadenya ibu bisa aya hana kulit meong hanapeun bantal sabakan marah ningang teh teuneun hanapeun bantal disarean ku pamajikan alhamdulillah ibu kudang sare teh lain repeh kalah nambah aya ngagerem sagala rupa teh nu Maha Agung teu cager euy bawa kadukun ge pamajikan teh angerah cerewet bawel dados aya ti surgana ibunya awe mah bawel ti ditu hati surga awe panghelan di surga Siti Hawa Siti Hawa kan itu mah garenyang we ka Adam mah hayang buah holdi heuh tet awe mah kitu loba hayang nya eta teh kabisa eueuh nya teh anggar we nya rekan salaki kabisana teh cek salat soak orang boga pamajikan diterapi pernah can kumaha kitu nerapina tuh pamajikan urang ge para lager geus diterapi mah nah kumaha nerapina gampang ari di imah maneh aya sumur burung teu aya cenah dipikir bener tah gampang mun pamajikan cerewet terapi di sumur burung kumaha carana kayak mun pamajikan maneh keur bongoh gotong gebruskeun ka sumur bakal bager sia pamajikan urang ge wah nu bener heueuh dilaksanakeun receuk keur ngadarawung we jeung budak keur gegero pamajikan teh di dapur kosrek cek salakina jang
urang ubaran inung maneh cenah ieu. Kumaha Pak? Urang di terapi ka maneh ka sumur burungkeun garotong yuk. Digarotong jeung salakina. Kok gede-gede terus ka sumur burung. Ah, bager si Ajang enam boga inung teh lah. Barali kue ka imah sagebruskeun pamajikan mah. Gek we diukina kursi. Barang gek diukina kursi red kana meja hayang kopi meureun. Ngan eueuh. Aya ke Ciherang. Ya. Apa masa hayang kopi euy. Ari inung maneh ka mana? Ari bapak pan ka sumur. Heueuh cenah nya. Giri di ka dapur. Jang. Asa lapar bapak mah hayang daan. Mukakeun mejikom eueuh kejo. Inung maneh teu nyangu. Oh, ari bapak pan mamah mah sumur. Gini di teka kamar nempo seseuhaneun ngahunyut. Ya. Inung maneh teu nyeusehan. Oh, ari bapak pan di sumur. Gini di ka dapur gerohaneun numpuk. Inung maneh teu gegero. Pan di sumur. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Aye. Wios ibu nyanyi. Wios dak geus ah. Ngarah nunutan we ibunya. Karasa sia geus eueuh mah nya. Oh nya euy. Bapak marukan kumaha hari awewe atuh. Bawel sote pahamna bener teh Bu. Leungeun mah tara pre barang gawe. Bener cek si ibu bener. Biwir ngecebrek nyerekan salaki sote leungeun mah terus bari gegero. Benernya. Heeh. Piring beres di gerohan, salaki ge beres dicarekan. Bukan kumaha awewe. Jadi di keluar runtah barala disapukeun, cina bersih. Runtah bersih disapukeun. Salaki ge bersih dicarekan. Gede jasana awewe. Tuh gede mata yang karasa eueuh inung maneh mah. Bawel-bawel ge gede jasana. Urang carokot deui yuk angkat. Ayo atuh Pak da ujang ge karasa geuning jadi eueuh nu ngibakan, eueuh nu mang nyangukeun, eueuh nu mang istrikakeun. Ayo Pak urang garotong. Kumaha tuh jangan gotongna mawat tambang we cenah jang. Mawat tambang kas alungkeun ka sumur. Pluk. Aya ngait teh cenah Pak. Eueuh cenah jang can aya. Tata berat. Berarti aya can aya. Di areret ka luhur ibu. Pas di eret teh bener aya nu ngait kana timaan. Ngan ai pas direret teh Gusti leungeun rangoas. Buuk ruag-ruig. Mata bolotot. Cuk salakina. Saha cenah maneh? Kunti. Nah, si Kunti mah kayak jadi naik da aing malah rek ngangkat Kunti. Ngangkat pamajikan. Nyaeta aing dihanap teu kuat asa rawing ceuli. Aya awewe anyar asup bawel. Oh, eceuk geuning juri oge mata sieuneun nya ku awewe bawel mah. Bikin gak keluar tina jero sumur. Tamadak lamun ibu boga salaki teu betah di imah, eta teh mungkin urangna bawel. Nah, urang masalah kita beuki ngusupnya. Lain nguseup-nguseup teuing euy dalam rangka eta mah. Dalam rangka naon? Dalam rangka supaya teu rawing ceuli we meureun. Da apa saya jeung awewe mah serba salah atuh bener teu? Dilawan moal meunang jeung awewe Pak. Teu dilawan rawing ceuli. Sok pernah teu lalaki meunang pas ya jeung awewe. Teu meunang. Nu disebut penguasa dunia teh eta awewe. Di jalan ge seng-seng ka kenca mengkol ka tuhu. Carekan ku polisi kalah di ulti polisina dicarekan dah. Awewe mah kitu. Dilawan ku salaki masa lalu teh dararatang deui muncul ka tukang ahli sejarah pan awewe mah. Di rumah tangga pepotongan lalaki teh dibahas deui si eta mah. Kitu nya eta. Pas saya jeung salaki di rumah tangga, salaki salah kudu minta hampura ka pamajikan. Ningang teh pas saya jeung salaki pamajikan salah anger salaki nu kudu hampura minta hampura ti heula ka pamajikan. Matak Bapak lamun pamajikan ngajak pas saya mending hees cek urang mah.
keun we antepkeun ngaberwok ngabudah tinggalkeun we nguseup urang mah nguseup lah. Pokona mah mau nguseup nonton bola mending ge lah bener teu? Bu bener? Nah atuh aya salaki urang make resep nguseup lain puna naon nguseup teh sarua urang ke resep nah make resep genah nempo ku kumul. Set eta nu geunah teh ningali ku kumulna set ku lauk ta eta. Matak ibu kunaon salaki 2,5 jam betaheun ningali ku kumul. Ai di imah 1/2 jam teu betah nempo beungeut pamajikan. Da manyun banget pamajikan mah meureun. Coba mata ke mah ganti ku gaya ku kumul di imah teh. Dipelong ku salaki lek ngelok. Mucung keluar lek deui ngelok. Cek salaki teh inuna kunaon ari siangan ulak Allah. Ngacidog bapana aing mah keur nurutan gaya ku kumul. Ngarah maneh betah nempo beungeut pamajikan. Bu. Hiji tah langgengkeun kaisin syadidal haya akhlak Nabi mah ageung kaisin. Urang mah kadang-kadang kurang kaerangan mudah-mudahan urang sing janten jalmi anu ageung kaisin. Kadua hiji deui akhlak Nabi wat tawadu. Akhlak Nabi mah DP hanap asor ibu kasaluhureun ngahormat kasahanapeun nyaah. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah teu adigung gede hulu teu ane prak badag tak teu boga rasa aing pang pinterna pedah Nabi pinter henteu teu boga rasa aing pang kasetna pedah Nabi kaset teu boga rasa aing beunghar pedah Nabi beunghar teu. Kangjeng Nabi mah tetep kangjeng Nabi mah rendah diri tamatak dicontoheun keur urang anu kasep ulah rumasa kasep komo nu goreng mah ulah pisannya balaga nu goreng teh eta mah nu beunghar ulah boga rumasa beunghar nu pinter ulah boga rumasa pinter. Naon sabab nu pinter butuh ku nu bodoh nu beunghar butuh ku nu miskin nu kasep butuh teh ku nu butuh teh moal disebut kasep lamun eueuh nu butut mata alhamdulillah kita maneh butut. Nah urang jadi kasep alhamdulillah maneh goreng urang jadi geulis tuh. Coba lamun batur geulis jadi leungit maneh geulisna jadi goreng tuh mata satu sama lain kita itu saling membutuhkan. Ulah rumasa beunghar ibu urang teu butuh ku nu miskin. Punten geus maot sahan sok nggali kuburan nu beunghar nu miskin. Kita itu hidup di dunia itu bersosial, tidak bisa hidup individu, moal bisa hidup sorangan. Mata mun aya jelema menyebutkeun urang mah da sorangan we hirup mah teu butuh ku batur. Punten di mana jelema kitu paeh tong digarotong. Cina ngorona ngakuburan. Bisaeun moal anger butuh ku batur nu ngamandian batur nu ngungkus batur nu ngagali batur nu nyolatan batur. Urang mah punten nu baheula balaga keur hirup teu kaok ditempo ku batur. Naon sia deuleu centang ku aing. Keur hirup geus paeh mah boro-boro. Aya laleur dina irung teu bisa nepak-nepak acan. Bener teu? Nyaeta nu baheula keur hirupna mah polontong teh teh. Geus paehna mah boro-boro. Diurut cukang irungna ku DKM merejel jeung polona da ngahene. Diurut beuteungna nepikeun ka bijil jeung cadukna da cicing. Udah lamun ngalawan mah sieun nya. Abdi ge pernah ngamandian mayit sukuna teh heuras kita. Nu sabelah ku DKM didedetkeun. Pandeungeun teh kieu kana beungeut set cing teh ngajedog gehed rek nampiling. Sugan teh rek nampiling padahal heuras tapi hari tama abdi kapok ngamandian mayit. Aya DKM ngajak di, "Tad, hayu urang ngamandian mayit." Cing teh, "Mau, naha kapok." Nah make kapok kamari rek nampiling cing teh ka urang. Puguh baheur heuras tapi punten ibunya eta ngahenen we diurut mah. Padahal nu keur hirupna teh pepeuleukeuh luar biasa. Geus paeh mah ngahenen. Kesempatan keur ajengan teh jelema nu kitu teh. Nyokot gayung takol huluna cedog sia kehed tuh. Keur hirup sia ngabadagawang ku aing diajak berjamaah mumul. Diajak ngaji sia kalah popolotot. Ayeuna geus modar ku aing di mandian. Teh kan heula abdi mah ku gayung. Mamang sia peletak tah. Dipencet itu ngajadog sia di geus paeh mah pan ngalawan nya. Keur hirup mah urang geus sieun sarua. Geus paeh mah mata mun ditah ngamandian teh kudu daek tah kitu nya. Keur hirup teu wani geus paeh teh kaya urang. Sok urang teu bisa hirup sorangan anger urang butuh kubat. Mata hirup ulah boga rumasa pang akangna ulah boga rumasa pang luhurna. Kita tetap harus bekerja sama bekerja. Leres teh.
Acara ini bisa sukses tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, tapi ini adalah hasil kerja nyata dari semua kalangan. Leres. Bisa ayah ibu-ibu, ayah pemuda, ayah warga masyarakat carana bersatu padu. Terakhir, siga ieu aqua ieu teh naon? Panta. Bisa dicanat ku sabaraha hiji, ku sabab ramo 5 kabehanana aya. Coba lamun dicokot ku hiji bisa mah. Cokot ku jempol hungkul biasa. Nek nyokot ku curug hungkul hese. Ku jajang ku hungkul hese. Ku jari hungkul, ku cingir hungkul. Tapi bisa dicanak lamun bersama-sama, kerjasama. Sami seperti orang di masyarakat kehidupan segala rupa naon wae oge. Ku kompak mah tiasa terbukti, tiasa terrealisasi. Muludan bisa sukses ku sabab aya kerjasama. Tah nu 5 komponen di masyarakat. Jempol saha ajengan pangbadagna punten. Ajengan mah pangbadagna. Ibu besek leutik ajengan mah kardus. Badag ajengan punten jempol. Ketika hirup masyarakat geus dikieu-kieu ku ajengan berarti hebat hirupna tah. Curug jelema beunghar. Dan sok tudah-tuduh mah nu sok nu miskin tuduh di warok mah. Tapi nu beunghar pinahkeun euy son kabeh ditu di warok. Kabeh ditu digugu, kabeh ditu dianggap. Tapi nu miskin pinahkeun euy son ka ditu mudah ditalapung mah. Nu miskin tudah-tuduh. Curug jelema beunghar. Jajangkung pemerintah pangjangkungna teu ka kenca, teu ka katuhu, teu ka mana-mana tapi aya di mana-mana siap mengayomi masyarakatna. Netral. Jari manis pemuda. Kenapa? Jari manis diibaratkan pemuda, pemuda diibaratkan jari manis karena tidak ada masa yang paling manis kecuali ketika kita masa darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Yang cek si Roma gini. Iya pangleutikna saha? Cingir. Ibu-ibu, punten, ibu mah pangleutikna. Tapi tong leutik hate, leutik gede manfaatna, kulah ngorong. Cingir sanajan leutik jempol badak papanggih cingir jeung jempol saha nu meunang? Cingirnya ibu mah menang wae. Leutik teh awakna jempol badak eleh. Lalaki jangkung badak boga pamajikan leutik. Ah ngulah hek. Di hareupeun pamajikan mah bener sok. Kumis baklang sangat tulang awak jangkung badak ku pamajikan mah ngulah hek. Eueuh naonan. Bener teh Bu, lemah, salaki teh lemah. Mata diciptakeun obat kuat ke jang lalaki. Sok aya obat kuat yang awewe. Da awewe mah sekarang ruat. Jadi nu rumah salemah mah saha? Lalaki. Tak tong sok macam-macam ke awewe mah gagah tuh awewe mah. Gunung 2 dibawa ke sorangan bisa. Sok lalaki bisaeun moal teu moal gunung 2. Teu boro-boro mawa gunung 2 lalaki mah ece. Awak nog 2 ge ripuh. Mama ke ripuh. Geuning buktina belaan minta bantuan burung Garuda. Berarti bakatku ripuh. Batak tong macam-macam ka awewe mah. Tapi ketika 5 anak masing-masing moal terbukti moal ngawujud, tapi ketika bersatu kompak insya Allah sadayana ngawujud. Acara teh itu nu beureum teh acara muludan bisa ngawujud. Cek ibu-ibu teh urang mah miluan muludan ah. Haroream bongana teu kabagi besek. Ini ibu-ibu teu miluan. Berat acara nu ngejo we. Tapi pemuda cek pemuda tenang urang masih kene aya jari manis. Urusan ibu-ibu pemuda keun bae nu nyangu bisa kene terlaksana. Pemuda teu kabere dapbol, punung deui. Cek pemuda moal miluan muludan teu kabagi udud. Ibit pemuda. Tapi masih kene aya pamarentah, RT, RW, kantenan, palurah, tuluy nu beunghar, tuluy ajengan masih kene bersatu kuat. Nah, kuat bisa kene muludan. Pemerintah yang ngejat cek RT teh moal miluan insentif can bijil. Balik RT teh miluan muludan. Bisa kene muludan? Bisa. Naon sababna? Salagi kene nu beunghar siap ngayakeun muludan jeung ajengan. Ditanggung ku nu beunghar, mun nu beungharna berehan. Nyata mun koret malapur. Nu beunghar teh deui kapetel ku ajengan bab zakat kabahas. Punung nu beungharna teh.
moal muludan urang mah cek banget teh ajengan hungkul ibu rek muludan sorangan bisaeun mah ngabam lamena panggung sorangan ari mustami eueuh urang kacik batok teh kieu jelema teh ajengan teh. Jadi urang teh sadayana kedah kompak ngahiji bersatu bersama-sama kangge ngawujudkeun sagala rupa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh kawin lagi tawa hai kumaha cewek tamanya tamatak nu tadi teh nya Bu intina hiji urang muludan teh sejali tolabi syafaah rek milarian syafaatna Rasulullah atuh anu nomor kadua urang rek teuing kana akhlak talajakan jeung Nabi saalit-aliteun urang rek ngarobih akhlak urang anu awon rek digentos janten akhlak anu sae mana akhlak Nabi diantawisna hiji Nabi mah ageung ka isin urang ikhtiar urang usaha kumaha carana urang ge supaya sapertos Kangjeng Nabi jalmi janten ageung ka isin anu nomor kadua Nabi mah tawadu hanap asor DPDP ta urang ge ti ayeuna mah urang diajar hanap asor urang diajar DPDP ka saluhureun urang ngahormat ka sahaneupun urang tetep mikawelas mikaasih mikanya ka sasama rek nu kumaha we ge urang tetep urang boga rasa rendah diri insya Allah. Hadirin masyarul jamaah rahimakumullah rupina ala qadar ti pribados iring takdim sakitu anu tiasa kasangakeun leresna taufik ti Allah atuh lepat nama yakin kaluar tina kabodohan jisim kuring khud masofa wa da'ma kadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.